duka naon nu aya dina emutan eta si Pak Haji. Ujug-ujug curugna teh supe diasupkeun kana botol eta. Aduh, meninyana gitu di saung bangun teh wa teh nya. Gitu di saung sawah Heeh. we wa teh. Keur naon atuh uyah ke di saung? Nah, ieu mah keur naon teh kitu ningalikeun pare we belah lanuh di ditu tuh. Pan jadi sok wararaas inget ke zaman keur budak ieu teh gitu. Ieu teh saung paninengan. Ieu teh. Tinggal di almarhum baheula teh gitu. Heeh. Gitu kan kapungkur mah di ditu teh punya sawah naon teh itik apa teh kapungkur mah di dinya teh kitu hangan ulah ari lo cai na herang teh mangnut di kapungkur. Aduh, Saung rentung ari wayah kieu teh cing pada dulu di saung teh. Bukan. Durukan. Oh, pan ari zaman kapungkur mah lamun eta teh naon teh ti mimiti pare rampak ketika panen teh ditarunguan da seueur manuk. Ulah manuk manyar, mah apa aja lebih manuk manyar. Terus manuk keting, manuk tiit. Wah, lamun teh ditunuan teh kapungkur mah seep sawah teh. Nyarana karung manukna. Alhamdulillah jeung panggilinganana Oh, ingan. Lain sore-sore kieu di saung kebeneran genah pun ngadongeng banguna. Oh, mendongeng Heeh, geus sok. dari urang Sunda eta kana Tah, dongeng. eta nya teh urang Sunda mah kitu. Ah, Teu kaop aya ngadaweung. yang nu lucu dongengna. Tah, sok. Ingat Bahereto, baheula samemeh baheula ieu mah. Dongeng Pak Haji almarhum, Abah Haji pokoknya namanya Abah Haji. Abah Haji Uken. Abah Haji Uken teh ka dieu teh nolah jadi Abah Haji Sebling. Eta geuning kumaha teh kita cari Naon nu jadi naon lantaranana penasaran meureun nya. Heeh, sok. Abah Haji eta teh tos lami hirup nyorangan alias ngaduda. Allah. Dina hiji poe eta si Abah Haji teh calik hanapun tangkal kalapa. Bari nyepeng botol tilas sirup nya apal bener. Apal. Duka naon nu aya dina emutan eta si Pak Haji. Ujug-ujug curugna teh supe diasupkeun kana botol eta teh sirup. Curugna teh. Lain curug nu ieu. Curug nu mana tuh? Anu hiji deui. Aya pokona mah. Aya, apal meureun nya. Pasti lah. Disebutkeun loba kitu. Bos curug eta teh diasupkeun. Kan ali barang dilebetkeun mah meureun nuju bobok keneh. Curugna teh. Leuleus kitu alit nya. Heeh. Oh, atuh ari tos lebet kana botol sirup eta, udag-udag teh ngaboka hanut meureun. Allah. Eta si curugna teh. Eta. Kapan meureunan dibedol pageuh. Heeh. Mun pengen pageuh manehna bingung. Lamun dipek-prek sieun curugna raheut. Heeh. Oh, hari diantep sieun kaburu jol, we batur meureun nya kitu. Da eta mah Pak Haji bari geus lukut leket ngesang gitu. Cerek eta botol. Kan jadi kieu, kitu we. Heeh, nyekel nanti nya. Sekali Bismillahirrahmanirrahim. Sebling gerak gitu. Oh, eta teh. Kan meureun katahan teh ya sareng. Dibodoli sakalikeun kan teh sora. Jadi disada. Sebling gitu. Pulang curug teh alhamdulillah nu nyahoeun. Heeh, Pak Haji teh. Oh, dikolak-kolak kitu pangun. Alah, Si Udin. eta. Panyawah nanti meureun nyongel we ngintip. Heeh. Wah, siapa Haji sudah kitu meureun. Heeh. Panyahoan ku dewek di beja-beja cenah meureun. Wah, cemur Pak Haji teh ruasnya. Aya maneh geuning din cenah kitu. Nepi ka meureunan 200.000 cenah nya. Kade ieu din, ieu duit yang beli udud. Tutup mulut teh minangkana mah. Kan ieu masalah sebling tadi, Heeh. tong di beja-beja. Anu ngaranna si Udin. Disebutna teh mulut naon lamun zaman ayeuna mah kitu. Mulut emer. Mulut emer. Oh, dicocokkan, diterima. Eta kagorengan Pak Haji diucah Aceh we. Akhirna masalah lemur guyur. Nah, Abah Haji Sebling. Eta nya Pak Haji teh. Haji, jadi sok ingat lah ke Pak Haji. Mas. Ieu Pilar dunia. yang kene tuh dongeng. Hayang, aya keneh mah. Aya, ieu mah dongeng si Ikih jeung si Udin. Keur rada anyar panganten. Si Iji jeung si Udin teh. Kira sebulan lah panganten gitu. Caritana ieu dina hiji subuh polisi we si Ikih teh lilir sare. Ari brai teh beuntak mamut. Direret ka naon ka gigireun teh salak kitu si Kang Udin teh teu aya, terus teu nyampak. Merejatnya Ikih udang. Ya katatang koteteng ka belah hareup katepas. Milarian eta carogena nu namina Udin teh. Yang Udin. Udah, subuh ge si Udin mah kepancuran gitu. Ibak meureunnya subuh-subuh teh. Nya teh ku si Rila eta nya Ikih teh bus we ka dapur.
Nyampak di dapur teh aya nu diharudum sarung bari si duru. Nah meureunnan si duru nanti bari sarung nanti dikana ieu keur dia geuning nyapal meureunnan teh dina tiris. Ieu meureun nu kangan. Katingali ku Nyi Icih eta sarungna teh wauh jiga sarung salakina. Si sarung Mang Udin teh ya. Itu malum anyar panganten meureun nya kitu kadawak we ti tukang teh ditangkep anu keur si duru teh. Oh bari kerowok kana kolotokna. Teh Nyi Icih teh. Oh kolotok. Heeh. Kolotok. Naon kolotok? Gamleng. Heeh. Itu udah zaman hari mah tara make salempak. Heeh. Amprong emang kerowok Waduh, eta kabayang eta. dirawu. Si bokian cenah kita beri digamel-gamel teh meureun. Heeh. Si bokian cenah. Cenah si eueuh ka seueuh cenah. Teh cek Nyi Icih teh. Si loba ka hayang cenah Heeh, digamel-gamel. hayo we gitu. Heeh, nah ari teh cenah dibuka ieu nanti euy. Heeh. Bari ngarere teh Nyai, ieu mah sanes Jang Udin, ieu mah Abah gitu Nyai cenah. Abah ieu mah Nyai gitu Nyai. Eta kabayang eta. Oh, eta baru digamel-gamel. Nah, Nyi Icih teh banding ku era bari jeung ruhas bari Heeh. pelapake kapiuhan Oh, eta. eta. Kebayang Tah. itu mitoha digamel-gamel. Heeh, ulah nepi ka kitu tah kira. Kudu asak sasar teh kitu tah. Pajar teh, si bukian cenah. Si eueuh ka seueuh cenah. Eta. Cenah pajar teh si naon si loba ka hayang Heeh. mitoha eta di kitu-kitu. Eta. Astagfirullahaladzim. Tah nepi ka kitu tah dongeng baheula mah palawargi. Ayeuna teruskeun. Teruskeun wah. Sabaraha menit eta ngadongeng ka Wah, mahal. geus 6 menit. Atos we heula atuh ayeuna Oh, mah. atos heula atos sok. Cak dongengna urang tunda heula nya. Heeh.